Oke, selamat datang kembali dengan gua di channel Paujan Hilmi. Dan gua belum melanjutin Little Nightmare yang keduanya ya, karena di Little Nightmare yang pertama ada DLC-nya guys. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan series Little Nightmare, gua akan mainkan dulu DLC-nya. Jadi ayeuna mah teu make si bocil kuning, makena teh si bocil biru. Leungeun wajir kakara pengawal aya kakara main langsung tegang guys. Oke, kamana ya? Si mata bogohan korek Oh, ieu teh anu pas si bocil koneng panggih jeung nu leungeun panjang, ka dieu. Si ieu teh keur sare. Poek teu boga korek sih ieu mah. Alah, naon dia? Kan dia coba. Dulu lompat Tuh kan, bener. Si monster panjang. Berarti caritana ieu anjir beunang. Jika diculik terus anu non teh di jika mumi gini kan, jika mumi di buntelnya terus disarekeun ka suruh tadi, berarti cerita ieu teh saacan si bocil koneng. Jadi alur mundur berarti. Anjir, lentah yang lentah guys. Tuh. Duh ya wah koreksi iya teh di anu kena cahaya jadi batu. Oke, lari bisa kan dia tenepi atuh. Kemana ya? Kok dia mana kehanap? Aduh, poek kalem. Itu si bocil koneng mah tuh. Ya saha dagoan. Jadi si bocil koneng mah ka kanan ya, imah mundurna ka kiri. Tuh kan, berarti kudu keluar ka itu. Tapi mencetna mah sararua itu. Geus dipareuman ku si ieu jigana. Oke, naik. Anu pas si bocil koneng pas mimiti asup ka dieu kana teh geus aya naon lamaknya. Iya, ternyata benar Jadi si eta pelakuna anu nyieun tambang ieu sia teh mugeun center
Daguan atuh. Wah, jika ya kudu asli guys, kudu main UK2 guys. Jika ya masih apa namanya, si misteri teh nyambung jika teh. Iya teh si bocil koneng mah aya si kerucut di teh. Woi. Kalap. Anjir, yuk ke tempat pembuangan. Aing kena cai. Kemana guys? Deet. Kemana ya? Naik. Mana bisa lompat atuh kasep. Oh. Tapi ngimpina dina cainya. Hari ieu mah misina melarikan diri jika nate. Si saha ngaranna tuh nyaho ieu mah euy. Naik, Bos. Ieu masalahna aduh eueuh. Wah, korek sih itu bukan korek, tara udud. Oh, center. Canak. Oh. Iya. Ari center mah nyorotna jadi satitik. Itu juga sisik, si sigma kelilin. Jadi menyebar. Gila. Ini mah kakara main guys, aya lumayan horor-horor guys. Tuh, ini raja cai mah jadi tere. Si lentah teh. Ya. Tuh, anjir lincah. Aing. Oke, nice. Kemana ya? Waduh, kena cai naik bisa kali. Ayo berenang. Ayo ngojay. Langsung ke dia aja teh. Tidak ada kejutan-kejutan. Mau aya patroma katu guys di dia mah. Da boga korek sieuna ge. Naik atuh ganteng. Oh. Ya tapi juga horor kena center euy. Waduh. Soalnya center mah tuh kan kayaknya ruas jadi nanti juga jadi kotong korak apa bonek alah ya mak naon eta anjir alah buru anjir naon eta anjir. Jadi jika nu kolam sepatu teh oke. Kemana ya? Naik. Apa turun aman guys? Oh memang turun. Naon ieu euy? Lain tahungkul.
Kemana tuh? Cik coba. Mau ditinggal ku ya. Alah. Ka dia lentah. Anjir emang. Bentar deh gitu. Anjir gila. Adik, kita bisa ya? Alah, cai di wae. Naik. Sejauh iya juga jalan ke dia atau ke mana nya? Ke dia juga nanya. Ya mah gampang lah, tarik tuasna ya, tapi bisa mana ya? Kok dia? Oh naik. Oh iya. Sip. Oh ini hirup. Terus? Oh. Kecai naga skalubur. Si asup ka dia. Anjir. Easy atuh Oh kan? Naik Chan. Cukup. Aman. Canapi anjir. Canapi bos, satik deui. Nyari sih meni jika nuker kieu tiga urang. Sarit deui kasep. Tos. Atuh bisi pinuh teh euy. Buru. Oh, tenis. Sakit. Itu naon euy? Tahu tapi teu bisa dihurungkeun ya ieu senterna na cai. Guys, sudah gampang sekali. Anjir, teh kudu ngojay di wae. Naik buru. Nah, sih eta. Kok ditunya? Oke. Langsung ke dia. Anjir. Ke lo galak euy. Gitu anjing culas. Oh kudu terabas langsung. Dia langsung sip. Dia aduh. Anjir buru Tuh anjir tere. Kadinya sih. Buru. Bisa. Anjir. Lu. Wah, si emang ulina na cai wae euy.
Eta sukuna juga ya kene borgolan. Tuh ini tuh. Putri Duyung. Siap-siap. Ah, siapa nyamperkeun anjing tolol. Langsung terabas. Naik ke lah atuh ganteng. Siatong salah lengkah, langsung kodinya naik. Oh eta mah teu bisa, aduh. Sip ayo tik di hampir itu bisa di naik ya hari ya nama guys kata bak guys pajal nama pajal nama guys kata bak itu tuh kan si teh pasti dimumirkeun ieu kan kayak ngagalo ya gulayun heup kira oh itu kan di jero kapalnya jadi ya goyagan. Oh kan terus pasti ngayun kadinya ya mah easy anjir eta ngomong-ngomong leungeun guys cukup Chan coba ya sip anjir eta leungeun dia iya dipakai umpan terus aing ka ditu anjir tah mere sia lauk eta duyung kan anjir tere pisan selamat sepatu bau ini ya pasti Yung duyung tah mere mana guys kita jika nama ada kuduna kaluhur mana kerangkeng berarti sarua si kerangkeng oge oke loncat sip Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini karena gua sedikit pusing ya. Teka panggih anjir ya tadi neangan cara mukakeun pantona guys hese aing keburu pusingnya. Oke, nuhun anu tos setia menonton dan jangan lupa ya like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih.